Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78 kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari datanya. WHO bilang, World Bank bilang memang masih 78. Anda lihat sekarang masih 78 IQ kita. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Pak Gubernur, sekarang ada penebangan pohon di Pasawahan. Semenjak hutan perhutani digunduli, tak kokak jadi banjir. Tidak pantas 900 meter di atas permukaan laut banjir. Saya itu tidak pernah lama ngambil keputusan. Saya langsung telepon kepala perhutaninya. Hari ini hentikan penebangan. Kalau kira-kira perhutani butuh duit, itu pohon hitung berapa harganya. Saya bayar oleh Pemprov Provinsi, yang penting tidak ditebang. Pak di Sukabumi, longsor di Sukabumi, banjir di Cianjur tidak akan pernah berakhir kalau tidak ada tindakan yang nyata untuk mengembalikan fungsi alam. Tamasi Ocim mani nurus tunjung pisan titah ngajaga leuweung kerah ngaruksak leuweung mani nurus tunjung kudu lagi dijagaan leuweung teh lain kalah dijualan tangkal kaina nutnya gitu tuh era-era ku careuh careuh mah resep ngedahar buah caruluk rajen-rajen sok melak tangkal kaung bener teh kaduhi jelema digaji ku nagara difasilitasan ku nagara titah nungguan leuweung kahder ngarusak leuweung teu gablek kakenya pisan ayeuna mah kieu we ulah mah usul kumaha tah sok ka bapak aing ngajaga leuweung teh ulah ku manusa kunaon atuh ku maung maksudna kumaha atuh lain ge urang Sunda mangut ari teu bisa ngadatangkeun maung-maung acan mah yo lamun urang batur mah geuning bisa nungtun ontaknya bisa nungtun gajah teu aneh eta mah urang Sunda mah pituin bisa nungtun maung nut jadi efektif aya naon kana naon kana waragan ge moal gede lamun nungguan leuweung ku maung mah nyapan maung mah minta gaji bulanan moal ngenta tunjangan jabatan bener teu moal ngenta pakaian dinas mending ku maung cek wa mah kemarin ngomong-ngomong maung gitu mah wa di situ bahasa malam Kemis kemarin teh urang teh liwat imah wa malam Kemis aya nu ngaringkuk di harapan imah wa teh belang dina tepas naon eta maung gitu malam Kemis malam Kemis jam sabaraha tah aya mah 12:30 mah peuting tah mah lain maung aing satenut nya kunaon caritana mah kieu apan di lanuh teh aya naon teh organ tunggal lor we uat teh ngarengkenek bari nyawer aktris panyahoan meureun ku patih goa ari balik teh aing teh diampihkeun morongkol aing ditepas teh make samping belang disangka maung baru teh maung tah ayeuna ya kumaha pemandangan wa ieu nya tentang kinerja bapak aing lah gitu tah samentawis ayeuna gitu kumaha tah pandangan wa ari pandangan mah beureun realistis we nya urang mah ini realistis salaku jelema bodoh jadi bukti nyata salila ieu tilu sasih langkung pami telepat nanya terus seueur tapak lacakna leres teu laras jadi tadi teh gua mah insyaallah optimis lah nya tiasa majeng insyaallah provinsi Jawa Barat mah amin tapi ieu mah menurut pandangan gua jalma anu bodoh da meureun kieu nut masyarakat Jawa Barat teh cening seperti uak teh penuh dengan kedangkalan cenanya gitu bener tuh bodoh jadi IQ lagi di bawah 78 di bawah sabaraha cenah cuk jalma anu pangpinterna sa Indonesia eta teh saha eta teh lupa namina nama ngan pokona mah eta jalmi teh hade tagog nya alus tagog hade gogog geura urang dangukeun komentarna ieu ti komentator tinju enggak sok. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78 kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Saya masih cari-cari
datanya WHO bilang, World Bank bilang memang masih 78. Anda lihat sekarang masih 78 IQ kita. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Lah orang cokot simpulna we nya. Oh jadi pengamat politik bingung merenan gitu. Oh kenaya lah tong disebut ngaranna. Pokona kieu we lah nya mereunkeun eta mah nya. Jadi Jawa Barat mah moal maju meureunnya, moal maju atuh dawuh banan. Dawuh banan. Ngan kieu we urang mah pitutur sepuh kapungkur. Urang mah urang Sunda kudu landung kandungan. Laer aisan itu jadi kudu jembar panghampura. Bener tuh, bae rek nyarios gitu, nyarios ge da urusan manehna, ulah dijieun nyeri hate, ulah dijieun rieut sirah, bener tuh. Jadi urang jieun pecut nya supaya urang lebih ieu deui lah memicu semangat urang sadayana masyarakat Jawa Barat sadayana supaya lebih semangat deui enggoning ngawangun nagri ngolah negara khususna provinsi Jawa Barat. Da tadi teh ya yang naon teh halus gogog hade tagog oge ari teu daek mantog moal aya naon hasilna da itu digawe mangan ngagogog we hayo nya itu hampura we keun bae lah eta mah urang naon da urang lamun teu peurih mah moal boga peurah gitu. Kumaha teh saur sepuh teh kumaha atuh tentang Jawa Barat teh tah gitunya. Jawa Baratnya Jawa Barat mah da mayoritas meureun istilah nama orang Sunda, penduduknya orang asli orang Sunda. Tah terutami tadi upami dina tema awalnya Bapak Gubernur nyinggung-nyinggung masalah stop penebangan hutan anu aya di wewengkon mana tadi teh Takekok. Tah eta teh bener ari sabener nama teh kudu dicarama ku Pak Gubernur. Da meureunan hiji jelema lamun ditugaskeun di perhutani atawa di kahutanan geus paham bener teu? Geus paham fungsina hutan, manfaatna hutan jang balaria teh geus paham. Bener teu? Geuranya urang jelaskeun. Ieu mah cek pitutur sepuh ya. Ari leuweung teh salah sahijina sumber kahirupan. Leuweung teh. Salah sahiji sumber kahirupan. Keur saha? Keur sasatoan nya. Satwa teh ka mana deui nyirurupna, bener teu? Jadi leuweung teh mangrupakeun habitat anu nyaman, anu cocok pikeun satu hewan, bangsa manuk sarupaning primata jeung nu sanes-sanesna nya. Ora itu ieu ayana di leuweung. Kaduana atuh leuweung teh bisa dialap manfaatna pikeun urang salaku manusia tina kaina, bener teu? Tina daun-daunanana atuh tina bubuahanana, tina sasatoanana ngan mangkade aya aturanana cekolot oge. Jadi ngala teh kudu saperluna, bener teh? Lamun urang contohna ya, urang butuh buah jengkol, entong dituar tangkalna, bener teu? Ala we buahna hungkul. Atuh dina ngala sasatoan lagi lamun sakira-kira eta moal dimanfaatkeun mah jang naon, make kudu diala, bener teu? Gitu. Tah aya batasanana. Jadi sepuh kapungkur mah teu meunang hasil-hasil anu aya di leuweung. Makhluk-makhluk nu aya di leuweung diperjualbelikeun dangukeun pamali gitu. Hasil leuweung jeung sagala macam naon aya di leuweung nya teu meunang diperjualbelikeun. Nah, nya teu meunang we sama meh undang-undang nu kararitunya perlindungan satwa di ku nagara ge sepuh orang Sunda terutama kapungkur tos nyieun undang-undang eta. Bangsa Pesing, bangsa naon teh anu cucukan teh landaknya maung puguh teu meunang nu kararitu diperjualbelikeun pamali bisi kasiku cenah kitu. Pamali teh naon? Ari pamali teh aturan kolot mut. Jadi kieu lah nalika leuweung diruag meureun nya digundulkeun lamun hujan meureun datangna teh banjir, bener teu? Lamun halodo mah saacai, bener teu? Da salah sahiji fungsi leuweung teh nyerap cai. Jadi lamun datang usum hujan moal banjir, lamun datang usum halodo moal kasaatan cai, bener teu? Nah, oge nu saterusna cek sepuh. Jadi leuweung teh ngahasilkeun CO2 teh naon? Oksigen. Oksigen gratis di leuweung mah. Sok rasakeun nut ulin ka leuweung tutupan nya. Tiisna luar biasa. Ieu mah abong kena oksigen anu aya geus loba anu di jero tabung.
Lur leuweung oge di Gunulan eta mah kudu mayar oksigen oge pan. Bari di leuweung mah gratis bener teu. Tah tina leuweung teh oge naon teh bakal timbul loba di dinya anu disebut sirah cai. Luwatan cai lamun leuweungna masih lestari. Sumber cai Bocornya kadituna jadi susukan, jadi walungan kabeh dieu dipergunakeun ku urang bener teu? Di alap manfaatna anu dipake eueut, dipake ibak, dipake naon-naon, tapi ka naon teh nyanyian tatanean bener teu ti leuweung. Coba lamun kaina ku urang Gunulan. Aya moal eta cai. Moal. Mantak tadi tia urang balik deui karena naon anu disebut kearifan lokalnya. Da leluhur urang karuhun urang geus ngagaduhan aturan. Leuweung teh dibagi-bagi nut. Aya leuweung titipan, aya leuweung tutupan, aya leuweung cawisan, aya oge leuweung garapeun. Oh, mah tong disageblegeun. Ieu mah gunung di Gunulan, lebak di Lenangan. Akhirna mah cilaka. Ya tadi dia saut Pak Gubernur oge. Sukabumi sareng Cianjur moal pere-pere. Banjir, tanah longsor, dan memang kenyataan anak geus beda jeung zaman ua keur alitnya. Dieu teh si keneh leuweung ganggong si maganggong. Ayeuna mah mana kumang anu tingali leuweungna di kawasan urang di Pajampangan di dieu nya. Aya eta teh akibat ulahna manusia. Jadi stop penggundulan hutan. Mun bisa mah lain mun bisa kudu yuk sajelema minimal satu pohon nya urang melak tangkal kai tong keur urang keur saha we keur anak kincu urang anu penting alam urang lestari hirup urang ayem tentrem jauh tina balai leres teu ya urang tuna heula we nu hayang ngopi atuh hatur nuhun wa awang sulna.